Doa haturan Pak Oto Iskandar Dinata, Yasana Apip Mustafa, Jungjunan pangnangkepkeun eta nyawa nu indit taya nu nanya, taya tapakna di dunia. Angin pangusikeun sapangusi buana, yen aya sinatria anu perlaya di wewengkon langit Sunda. Bulan baturan eta nyawa ditundung di tempat baktina tanu daek ngajungjung. Padat poe kena awurkeun panas nu ngaduruk sagala. Sangkan ieu dada sakungna nyawa Sunda. Nya boga pahlawan Dik Jaya. Lalaki nu bali juri, Yasana Rahmat M. Saskarana, Wancilayung Burung Koneng, manehna datang leungeuna eueuh sapotong. Pedieu nyolengkrangna tonggong, pelor ngaberes handapun cangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas tanu di pangperangan taya waktu pikeun nyeuseuh. Sakicep waktu ngintip langahna musuh. Mun manehna masih keneh embung paeh, lebah pager imahna manehna ngaradeg heula. Uteukna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba. Mak, kuring untung bisa mulang, sedeng mitra rean nu palastra. Di hiji tanu nu direbut ditabus getih. Panto hareup ngarket aya nu muka. Hiji wanoja nu geus aya umurna. Ngagoak, lumpat, ngaranggul anu ngajanteng. Cimata indung maseuhan buuk anakna. Wancilayung Burung Koneng, manehna datang di papak cimata indung. Sedeng na beungeutna taya gambar rasa tugeunah.